bisi keur teu balik dicabut nyawa. Tong jongjon sia tukang mabok bisi asa keur mabok dicabut nyawa ku Allah. Emang mana begitu ditanya man rabbuka, anggur merah dicabok ku malaikat, wah dahsyatnya. Makunaka warum mayarusyabun. Tong dialohan eta mah belegug dalil Quran. Mangkunang ka warung mayar sabun. Nambet dialohan. Mangkunaka warung mayar sabun. Lunas gitu lain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Acarana hiji dina raraga memperingati Maulid Nabi Muhammad. Nuka dua dina raraga Hari Santri Nasi. Nuka tilu raraga penutupan STQ tingkat kecamatan Sukawening. Jadi acarana tilu ngajina urang gancangan. Sabab ayeuna asar satengah tilu. Nuka hiji dina raraga Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi, cinta anjeun ka Allah, cinta ka Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Lamun anjeun cinta ka Allah tuturkeun kami. Maksudna saha tuturkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah bakal mika cinta ka urang. Nuturkeun teh kumaha? Nuturkeun mah sagala rupa ge. Bat mengkol kakatuhu nuturkeun, mengkol kakenca nuturkeun, turun nuturkeun, nanyak nuturkeun. Ta urang oge dina kahirupan kudu loba nuturkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi diuger kahirupan urang teh. Dia dibacakeun barzanjina, ulangan sakadar apal barzanjina, barzanjina ditalar. Tapi praktek kahirupanana pajauh jeung Nabi. Contoh wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wa tawadhu'. Kitu lain. Saur Syekh Barzanji teh wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wa tawadhu'. Nabi Muhammad SAW teh banget seueur ka isina, ageung ka isina. Sareng anjeunna hanap asor. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Sareng mika banget mika cinta jalma fakir jeung jalma miskin. Wa ijlisu ma'ahum, anjeunna sasarengan calik sareng jalma miskin sareng jalma fakir teh. Wa ya'udu mardahum, anjeunna mah sok ngalayadan jalma jamin fakir miskin teh dipayunkeun dilayadan lamun teu damang teh. Sok urang mimitian hiji Nabi teh banget ageung ka isina. Urang Sukasono loba ka erah henteu. Teu make tiung era teu. Aya keneh jalma teu make tiung teu era. Tumpak motor make lejing. Calana lepet kageleun anjing. Aya keneh aya. Balata keneh di Sukasono teu make jilbab. Nu teu nemongkeun anu nu teu nutup orat, katemong oratna masih keneh. Aya nu make tiung, ditiung ngan susu neueur eta dikaharepkeun menyenol. Aya keneh nu kitu aya. Erah henteu. Make jilbab ngan make levis. Bujurna teh kuatkan nyentre. Gaya suget buget susu gede bujur gede. Anger we
lain jilbab eta mah tiung, dan jilbab nutupan aurat. Lekuk-lekuk tubuh itu sudah tidak kelihatan lagi, aurat geus teu katingali deui. Ngewa da pajujun paduli ngewa cek jelema asa cek Allah teu salah. Teuing teh pakaianna nu di dieu ye. Mun dititah nangtung ku aing hiji-hiji. Ting loba nu benerna, ting loba nu salahna ieu. Jilbab teh kahanapkeun, teh kana susu teh kahanapkeun, me susu sia teh teu katenyo. Mending susu mun alus mah rayud gitu teh. Geuleuh aing ningalina ge. Ditutup kahanapkeun, jilbab teh rumaikeun. Jadi jelema teh ningali susu maneh. Susu maneh mah bikeun ka salaki maneh. Teu beukeun oge lalepkeun. Pungan ngonang kuring, da kuring mah kieu bahasana paduli teuing. Sabab jelema ieu mah dilemesan teu ngarti-ngarti. Para kiai nyarios lemes seur etika, teu ngartosan kiai mata kudu aya siga si jujun paduli teuing aing mah. Ijideun ku ka kuring paduli, resep paduli, dipika resep teu hayang, dipika ijid oge teu hayang. Kumadinya we. Rek resep syukur teu goe paduli teuing, da kuring mah kudu nepikeun bebeneran hak. Kulil haq walau kana murron, ucapkan bebeneran sok sanajan pikat nyerieun pahit. Jadi balik muludan ayeuna awewe ye da loba awewe ye wayahna loba awewe nya awewe heula we eta jilbab balenerkeun. Tas seragam komo seragam muslimat banyak kade sing balener kade sing panjang tutup jiltah gitu heuh bener geus kuat ka nangtung eta yang katingali ku aing. Rumaikeun tong katingali ta susu teh tong katingali geuleuh lamun ngeunteung katingali keneh susu nyentre can bener tadi tiung ditiung deui bapana kade salakina gede sarwana kontrol pamajikan make tiung teh kontrol. Diparaban ku bapa, dihirupan ku bapa, susuna ditenyokeun ka batur uyuhan ih. Aing manajis teuing pamajikan katenyo susuna ku batur. Dan teu pada ngaokaen, ka ngaokaen ngan katenyo nyentre. Nemongkeun ngarangsang lalaki nu nempo lah. Situ si odah cai susuna ih resep salakina meureun. Dosa eta. Dosa. Jadi kudu siga nabi mah ya naik ka Ka'bah teh aya reksak ku nabi dilereskeun naik anjeunna kana Ka'bah sampai anak katinggal bitisna da beureum raena teh isin bitisna jaba pangan ukur jaba pameget teh orat pan bitis mah pameget mah bitis katinggal ku batur Kangjeng Nabi mah situhikeun ka banget isin duwi ka beureum pamenteuna. Coba ayeuna lalaki aya ka era mabok menang teu mabok minum arak haram teu aya keneh suka sono lalaki nu sok minum arak teh era ku Allah sia teh bebal kade pajun mung babel aya jager naek ka dieu ku aing tampiling hayang nyaho jager suka sono teh kuat nahan tampilingan aing. Lain kurang naon sabab ngajeger di hareupeun Allah rek naon sia ku Allah dipaehkeun keur mabok rek kumaha gara-gara sebotol minuman dia jalan hobi anak muda sekarang yang penting kalau lagi kumpul tambah lagi idi apa enaknya minum kok sampai berbotol anu apal anu henteu tapi loba nu apal api nu masih ibu kuat kebakat kumung dicarekan ku aing teu apal jam padahal mah apal hadirona mah
anu sok tiktokan apal gara-gara sebotol minuman tuluy nurutan jaroget awena teh kikituan gara-gara sebotol geus puguh nu nginumna botol ge teu meunang aya lagu Roma Irama minuman keras tak cek nu mabok lain miras minuman keras minum sakitu teren ku Allah ku Rasulna ngelegleg perkara nu haram koruptor teraeun korupsi ku Allah makana kuring mun ngomong hareupeun pejabat ya cek teh di kantor teh ulah neuneun foto presiden wakil presiden wungkul coba teuneun foto anak jeung kulawarga anak pamajikan supaya ngadahar rezeki teh direret heula halal atawa haram korupsi atawa henteu mudah-mudahan Prabowo dilantik korupsi sing menurun terus tepi ka eueuh amin mudah-mudahan cenah Prabowo nu baheula disebut sebagai macan Asia teh mudah-mudahan temong ayeuna lamun Prabowo teu nyieun kahadean ayeuna rek iraha deui Prabowo kudu husnul khotimah kudu alus katungtungnakeun meungpeung keur boga jabatan presiden berantas nu kitu patut koruptor berantas ku Prabowo amin doakeun bisi jadi jelema suul khotimah jadi presiden tapi namahan ada nyawa mata nyaho bener teh bisa jujun teula bisa Prabowo teula teh nyaho bener teh tapi kan lamun nyarita umur Pak Prabowo geus 70 tahun leuwih 70 sabaraha 70 tahunnya 73 tahun coba nyieun kahadean biar husnul khotimah mumpung jadi presiden sikat tegakkan kebenaran benar teh dongeng husnul khotimah sul khotimah teh asa dongeng si Dodo jeung si Dede berganti atuh si Dadan jeung si Dodon atunya si Dadan jeung si Dodon caritana teh si Dadan mah tukang ibadah ai si Deden ulah Dodon atau Deden ai si Dadan mah tukang ibadah di masjid gawena teh ai si Deden mah tukang lacur gawena teh di tempat maksiat teh di tempat palacuran hiji waktu datang ka si Deden malaikat cek Deden cek malaikat Den maneh teh atuh cenah lacur wae bisi ponok umur maneh ulung maot keur na beuteung awewe rek kumaha suul khotimah maneh cenah amit-amit geus atuh eureun turutan cek maneh si Dadan tuh ka masjid asup teh hidayah pada saat yang sama datang ka si Dadan setan cek setan kasih Dadan dan nasihatnya cenah ibadah wae atulah ibadah maneh mah amal geus numpuk cing atuh cenah maneh sakali-kali turutan adi maneh si Deden can ngasana awewe pisan ngerakeun cenah gede-gede ngasana atuh sakali mah tuh ada mengurangan amal maneh toh setan asup oge eta mangaruhan tungtungna si Dadan init ke tempat lacur rek nyobaan lacur si Deden ini ke masjid rek tobat kaceritakeun si Deden jeung si Dadan teu papanggih di jalan nah bet teu papanggih pan kudu ngadongengna teu dipanggihkeun kumaha kuring we ngadongengna cek kuring panggih cek kuring teu panggih pokona mah cek Pak Jujun teu panggih si Dadan jeung si Deden kabeneran teu panggih begitu si Dadan datang ke tempat lacur neangan si Deden adina eueuh kamana da adi aing mah tiada hari tanpa lacur tiada hari tanpa ayeuna beut eueuh si Deden tapi da geus niat nyewa bikang ngemplud ta si Dedan cicing da panen mah usul ngupload ngupload teh naekeun da ngemplud teh naek si Deden datang ke masjid neangan lancekna si Dadan eueuh da lancek aing mantara eueuh ti masjid tapi da geus niat rek tobat wudu lancung salat tobat nyokot Quran ceurik inget-inget dosa pada saat itu terjadilah gempa lini gede
kekuatan anak 8,5 skala Richter, gibeg tempat lacur ancur, masjid ancur. Jelema kaget ningali si dadan anu biasana aya di masjid, ternyata maotna diluhureun beuteung awewe. Jelema oge kaget ningali si dadan anu biasana keur lacur, ternyata maotna di masjid baseuh keur nangkep Al-Qur'an. Jadi pikir ya teh ku kabeh, hirup teh diintip pae. Tong jongjon, bisi keur teu balik dicabut nyawa. Tong jongjon, sia tukang mabok, bisi asa keur mabok dicabut nyawa ku Allah. Emang mana begitu teh man rabbuka? Anggur merah. Dicabok ku malaikat, wah dahsyatnya. Mau bisa eren kudu loba ka era ku aturan Allah. Cek Allah nginum anu halal, dahar anu halal jeung alus, rizki anu halalan thayyiba. Boro-boro nu matak ngamabokeun dahar sangu ge loba teuing pika utama jadi haram. Ece dahar sangu geus wareg teh dipaksakeun we tepikeun ka utah haram. Da kaleuwihan teuing mata kula tepi ka kaleuwi da pajujun cai abi mah da kana arak da teu kaleuwihan asal we asal haneut teu bisa eta mah dalilan rek leutik rek saeutik rek loba haram nu geus diharamkeun dinaskeun ku Quran dikuatan ku hadis eta mah geus teu bisa diganggu gugat. Ai nikah pajujun kumaha hukumna haram bisa. Lamun kieu kawinna aing mah kawin kasih aing teh duwe beunghar we, lamun geus misin mah ku aing rek diceraikeun rek dijejak ku aing mal dia eta teh haram niatna dan niat goreng. Matak aya dalil cek usul fikih al hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman. Aya hukum teh berputar sesuai jeung sababna, elatan hukum teh. Komo nu geus diharamkeun anu dihalalkeun oge lamun kaleuwihan mah bisa jadi teu meunang, bisa jadi haram. Nikah oge anu sunnah Rasulullah bisa jadi haram lamun salah niatna. Kartos jadi kade tah anak anjeunnya kade bisi sok mabok elingan eureun Sukasono beres pengajian ayeuna bebas minuman keras, amin ya Allah ya Robbal. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Bantuan atuh sia teh ulah saware. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Naon kaduna teh? Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku, sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Asa aya tatalunya euy. Pakai musik. Cicing ya pakai musik. Musik siapa? Musik listrik. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan jiwaku, sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang tak takut mau takut mau tak. Sekarang tak takut sulit takut sulit lah. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka.
apapun namamu, tak akan ku minum lagi dan tak akan ku reguk lagi walau setetes. Tetet, tetet dan narkotika, apapun jenismu, tak akan ku sentuh lagi dan tak akan ku hirup lagi walau secuil. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila, gara-gara kamu orang bisa menjadi edan, gara-gara kamu orang bisa menjadi edan, gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Capek. Teteh salagu teh sabaraha rumah irama mamanya aing mah nu nyawer minum heula. Alhamdulillah ieu teh cai naon ieu teh cai herang teh cai anu murah sia teh. Cai herang teh cai anu murni. Minta tisu jang, minta tisu. Sim kuring teh geus genep tahun teu narima ondangan. Geus gantung mik, ieu mah kucing ali we dipaksa. Geus 7 genep tahun ti tahun 2018 geus gantung mik. Boga penyakit deh eta menta ti ibu-ibu nyawa si ibu-ibu kebutuhan. Bu Ridho teh Ridho dipake nyusut kesang ajengan. Kayak sang kieu aing ngalagu. Cicing. Oh aya tah. Tisu wajah ieu mah facial tissue. Tapi meunana ti Alfamart. Jadi sim kuring teh geus aya nama cicing di pasantren. Pangsiun mah encan. Da pangsiun mah 65 tahun, ayeuna guru besar turun mah 70 tahun. Ya, jadi kuring aya nama cicing di pasantren ngurus santri Al Johari, santrina 1500 alhamdulillah. Al Johari teh tadi ge sarua peringatan hari santri nasional di Al Johari tingkat kecamatan di Al Johari tadi. Jadi nama tunggu pasantren kamari anu ngonang ieu mah ngadongeng tadi geus didongengkeun ti Jampang nu ngonang ti mimiti angka 60 juta 80 juta tapi ka 100 juta nawaran kuring supaya kuring daek datang ku kuring ditolak lain teu butuh duit kesehatannya sudah tidak memungkinkan. Dipeleter teuing baheulana sapoe 4 panggung. Jadi sarap satahun teh 800 panggung rata-rata. Jadi capek teuing. Kaluhur mah wajah teu katingali kolot ngan kahanap aing rerempo. Matak alhamdulillah ieu kuring bunga ai kita sok hayang ceurik da biasa pengajian dia jelema ngarebu kieu teh biasa geus biasa ieu mah biasa lapang bola ge pinuh pengajian teh. Ayeuna mah wakil calon gubernur oge ku kurilingan Dedi Mulyadi baheula mah panjang kuring wae eta teh. Kalau ada Dedi di situ ada Jujun. Dedi Mulyadi ada itu Jujun. Sekarang mah Jujun nonton we wungkul. Kamari mah nga-WA ke di Bogor ceng aing wararaaskeun bae. Kang Jujun mah geus berinvestasi ka abdi. Si ayeuna mah sing jongjon sing sehat we Kang Jujun kitu. Dedi Mulyadi rek milih maneh heung teu kudu sia teh. Pokona bapak aing 44 gulipat teh pokona mah geus. Ajengan teh kampanye ieu malin kampanye aing manitah. Saha nu kampanye beureuna ge. Bapak urang pokona welkeun heuh. Well yang meropat pokoknya mah
di provinsi Garut mah mau pipilun kuring mau kampanye bisi ribut sebab di dia pendukungna dibagi dua. Gubernur mah pasti kade di kabeh ya pasti yakin sabab lamun anu teu milih Dedi milih nutupi meunangeun. Aduh geus keur ngomong naon tadi nabi teh balik deh ya. Heuh ada yang macam kuring ditempo ku kuring namanya nu ribut cicing dalina keureun ieu mah rek nenyo wungkul ternyata geus jam 4 kurang sajam satengah. Cicing Bu jadi beres ngaji ka era urang kudu ngalobaan era lamun perkara goreng nyarita goreng kudu era lamun nyarita kurang alus kudu era lamun mau loba wae ngahutang ka batur kudu era ngahutang teh dan kebiasaan ngahutang teh kena dibere ku warung ngahutang we eta warung CN di hutangan tapi ka 2 juta hutang teh bebeja ka salakina pa hutang cenah ka CN 2 juta ari mah eta urutan urut naon dahar tempe tahu daging kangkung pon teh CN teh KBG emang eta teh gratis kitu meuli teh bapana nganyuk buru bayar salakina ngahulang duit 2 juta ini telah kamari pari ka dulurna kebeneran dulurna teh Kang Dayat teh bogaeun duit dibere we ku Kang Dayat 2 juta teh balik tungtung nama anu ngahutang pamajikan dibayar ku duit ku salaki sia teh saha nu dek dibayar ku salaki CN dia bayar hutang ku salaki abdi da uyuhan mending mun kasep salakina teh mah goreng patut nyoba hideung nyoba hirup deui sing cerdas jadi kumaha tadi teh nu nginjem pamajikan dibayar ku duit nati salaki menang nginjem ti Kang Dayat nginjem deui jadi gali lobang tutup lobang pinjam uang bayar hutang gali aduh nggak cicing capek musik teh pamuda nu sok mabok eureun mabokna syadidul haya hujan aduh alhamdulillah eureun aing ngaji ya dibere hujan mah ganeng ulah ribut geus tuluykeun we nu teu hujanan bener teu nu kahujanan pek neangan tempat mubuni rek hujanan menang sekali-kali beres tah wa tawadhu nabi mah tawadhu lain tawadu mah tara mawa duit tawadu ieu mah tawadhu ai tawadhu teh naon handap asor teu puluh kutang-tang pareke teng-teng teu sombong rendah hati tapi teu rendah diri beda rendah hati jeung rendah diri rendah hati mah nyata tawadhu teh ngaranna nabi mah ye tara pernah males lamun aya nu mika ngewa nabi mah mika resep ka jalma nu mika ngewa nabi tah
rehak eta bah diciduhan Nabi teu senyum, smile, tersenyum Nabi melanjutkan perjalanannya ke masjid. Ditibuk di kumah we tateta ciduh kafir teh. Subuh kedua kuak 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 eta mah reuhak di koek-koek di jam 8 ngadaguan subuh. Begitu subuh bah diciduhkeun deui Nabi tersenyum. Begitu subuh katilu Nabi ngantosan anu nyiduhan teu aya ditataroskeun. Kamana ieu nu sok nyiduhan kami teu aya Kangjeng Nabi teu damang Masya Allah rek dipilari rek dilayat beres salat Nabi nguriling neangan imah anu sok nyiduhanana di Sukasono aya teu nu kitu. Aya urang Sukasono mawa naon coba, mawa minyak bensin sejerigen diawurkeun diduruk imahna. Paling gak kitu urang mah bener teu. Nabi datang ka imah anu nyiduhan diketrok bumi nu nyiduhanana. Assalamualaikum, peace be upon you. Anybody home? Would you like to help me to open the door please? Ngarti teu? Bahasa Inggris atuh. Uing mah boro-boro bahasa Inggris itu kuncina ge boga 5 di imah. Kunci Inggris. Saha di luar? Abdi Muhammad saha? Muhammad usok diciduhan teh ku salira. Rek naon ka dia ngajak gelut? Goreng sangka. Sabab manehna geus sok biasa goreng ka Kangjeng Nabi. Sanes abdi teh ngantosan ciduh ti salira biasana mampir kana pipi abdi enak teu aya. Nguping-nguping nuju teu damang abdi teh bade nyangakeun panglayat antara percaya jeung henteu si kafir muka panto brai di muka panto jelagedeg jelema anu pikacua ku manehna. Jelema anu pika ijid ku manehna, jelema anu pika cua ku manehna, datang pangheulana ngalayat ka manehna, dulurna, sobatna, baturna, sahabatna, tatangana can aya nu ngalayat di hiji acan, tapi Kangjeng Nabi pangheulana ngalayat. Oh, subhanallah, kitu akhlak Rasul. Tawadhu. Abdi teh boro-boro pajujun, sabaol ta tetangga oge tah. Kasebeleun si eta mah mun ka pangajian oge sok pamer kakayaan ditemong-temong eta gelang oge sok hayang males abdi mah dikieu-kieu ta gelang oge keun bae atuh da bogaan anu si eta leungeun-leungeun si eta gelang-gelang si eta na milu ribut bener teu euceun naon rugina lamun cicing geuleuh cua atuh da meni sombong-sombong teh bae da nu sombong manehna nu rugi di hareupeun Allah manehna bener teu. Nah jeung kudu riweuh ka gering-gering ieu mah tatangga nyeun mobil meuli mobil mana nyeri huntu. Tatangga nyeun imah mana muriang. Panas tiris. Tatangga meuli mobil mana naik ambulan. Pingsan. Tatangga meuli parabola mana meuli paramek. Ya, umat Nabi mah kieu tatangga meuli mobil alhamdulillah. Tatangga abdi kabeli mobil hiji waktu maka Garut lamun piknik sukan we mah milu urang kitu atuh da aman Sukasono lurah teh bakal tenang lamun rakyatna kitu mah ieu mah pan lain atuh da jeung tatangga teh wawuh gara-gara beda milih Bupati Garut nu hiji Dr. Helmi nu hiji Pak Syakur. Oh nyeun plang pabadag-badag pareup-hareup pika nutupan pantona papalhi jeung jelema teu panggih non teu patanya pabalieur-balieur aing mah pendukung Sakur aing pendukung Dr. Helmi aing mah nu jadi bupatina Dr. Helmi Dr. Sakur anu pasiana siana beleguk teh kacida-cida teuing atuh bener teh ngomong bener teh nu jadi bupati nang teh lamun nu meunang misalnya Pak Sakur Dr. Sakur mun nu meunang Dr. Helmi beda Helmi mah dokter Sakur mah doktor Sakur sarua jeung Jujun doktor Dr. Sakur nu meunangna Dr. Helmi upah nu meunangna nu paseana maneh
ribut teh kata patanya jeung tatangga menang naon kariweuh teh kudu riweuh kudu kieu ye diajar ayeuna mah dewasa berpolitik teh geus diajar dewasa dalam hal yang sama kita bersama-sama dalam yang berbeda kita sama-sama dalam hal yang sama kita bekerja bersama-sama dalam hal yang berbeda kita sama-sama bekerja. Allahu Akbar adan kabeh rek Persis Muhammadiyah NU salat ka masjid kabeh bener teu bersama-sama dalam hal yang sama dalam hal yang berbeda sama-sama bekerja nu hiji usoli nu hiji teu usoli beda sama-sama bekerja rek naon eta nyirani Cempat keur ngaji gitu sok ujug-ujug torojo jelema karieu keur ngaji teh pohon boro-boro nu ngaji na aing wae nu ceramahna poho keur ngomong naon dalam hal yang sama kita bekerja bersama saha sok Persis Muhammadiyah NU sarwanita salat ka masjid bener teu dalam hal yang berbeda kita sama-sama bekerja hiji usoli hiji kunut maneh aing non urusanana tak kudu kitu hirup bermasyarakat oge mana waktuna gotong royong mana waktuna masing-masing nyolok hak pilih luber langsung umum bebas rahasia boro-boro tatangga salaki jeung pamajikan derek masing-masing beda teh jadi masalah nu penting dalam hal yang sama bekerja bersama-sama penting malam Jumat bekerja bersama-sama we di atas angguk-anggukan di bawah kedip-kedipan bener teu bener teu sok ai milih mah paduli teuing abdi rek milih si A abdi milih si B paduli teuing kudu ribut da teu matak jadina naon bener teu waduh kabeh oge calon pamimpin wawuhna teh ayeuna we rek hayang da geus teu hayang mah geus jadi mah poho mata kieu mah tiba heula teu hayang jadi pejabat make mobil alus diberi ku KPK aing mah senang tiba heula make mobil alus ka kampus naon cuek we cek rektor teh coba katanya fakultas dakwah pimpin oleh Pak Kiai karena Pak Kiai aiken dakwah segala macam embung ceng Pak boro-boro jadi dekan jadi rektor lagi ngaganti bapak embung kuing teh jelema nas poksang tara sia mah teu beuki ayo hari panghesese nanyeun proposal pika nanyeun proposal oge kamari wakil presiden ditanyain proposal geus aya duitna Jun ini ada duit abah tapi nggak banyak sedikit ya tapi jujur harus bikin proposal ada duitnya bah ada karek aing proposal mah duitna embung mahal tanda tangan aing mah mahal teu hayang aing mah proposal numpuk di ditu di kabupaten teu hayang tak kieu goreng nasi jujun teh goreng adat tapi alus cek ukuran sabab naon boga prinsip hirupna gitu jadi tawadu eta mah sombong justru tawadu rendah hati tidak mau saya kalau ayat tuluina wa yuhibbul fuqara wal masakin nabi mah banget cinta ka fakir jeung miskin teuing resep bebarengan jeung fakir jeung miskin teh resep kitu wa ijlisu ma'hum sabab nabi ge besarua bebarengan diuk resep lamun mangliwatkeun jelema-jelema anu eta teh resep teh wa ya'udu mardahum lamun gering dilongok nabi mah kitu sok diajar urang oge saeutik-saeutik akhlak teh nurutan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi sim kuring ge keur diajar jauh keur diajar boga guru mursyid sim kuring pagersa Abah Anom pagersa Abah Aos keur diajar ka aranjeunna sim kuring keur diajar kapungkur ka Abah Anom diajar kudu nyaah ka jalma nu meka ngewa ka maneh kitu ajaranana teh jadi mun diciduhan ku batur teh ieu kirim pak kakak nyunyuhan teh kirim pak kakak aya eueuh di Sukasono nu kitu
dikirim bedog ku siapa kirim pereup ngadak-ngadak boro-boro jeung tatangga jeung salaki ribut we rek lebaran sok ribut urusan naon urusan pitayeun ributna teh tuh bapana tinggal batur geus pelengkung-pelengkungnya mah ge geus dibeureman geus dicet geus itu geus ieu geus meuli itu segala rupa my love eta oge non sprayna oge my love cenah we cenah daing mentara balanya bapak awewe wuyuhan lalaki sok balanya awewe mereka bina-bina teuing sia teh pikeun we duitna ka awewe ulah di balanya aku salaki eta lalaki kopet nu sok balanya tuh kaminyak-minyak balanya sorangan ku belegug meuni ka bina-bina teuing siga nu teu percaya ka pamajikan sok aya lalaki kitunya lalaki batur sok aya nu kitu urang sok kasono mah teu pati eueuh gitu aya wae geus jadi diajar akhlak Rasulullah beres ti dieu mudah-mudahan sing nurut kana sakumaha nu dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiji tanggeus bab muludan saeutik we. Muka dua hari santri alhamdulillah cek batur Pak Jokowi teh goreng tapi palebah geus nyieun hari santri mah urang kudu ngahaturkeun ka Pak Jokowi sabab di era Pak Jokowi aya hari santri nasional alhamdulillah geus eta mah Jokowi na geus eureun deui lah eta mah urusan Amin Rais dan kawan-kawan mah terserah teu moal pipilueun aing mah kumaha dinya we. Pokona mah hari santri nasional ayana di zaman Jokowi. Jadi orang berterima kasih santri dihargaan gitu alhamdulillah. Nah, ayeuna ngomong bab santri ye. Geus dipasantrenkeun anakna acan. Aduh, acan. Aya najat di dieu numusan pasan nu nyantrena batur nu deket aya nu can ngasupkeunnya ayanya aya ari maot engke hayang teu ditampanan dina pajaratan dina pajaratan ku anak hayang teu dimandian mun lalaki ku anak awewe ku anak lalakina mun awewe ku anak awewena hayang teu dipimpin di salatan ku anakna hayang teu diadanan di kuburan ku anakna hayang teu di pasantren kente lain tadi pasantren marek pelulu kumaha tuh ya tadi mah kuring bari live TikTok bari hari santri nasional teh sabab kuring nemongkeun barudak kuring keur paskibrakana barudak kuring keur baca teks undang-undang dan pembukaan undang-undang teks Pancasila jeung ikrar santri ditemongkeun ku kuring cek kuring siapa bilang santri itu tidak gaul tuh buktina paskibrakana ge teu eleh ku paskibraka nasional cek aing teh temongkeun ku kuring tadi gaul santri teu nyepeng HP diteun kuring haram santri make HP lamun nyepeng HP dipek-prek diteun aing mah rek iPhone rek iPad rek lain dijual dipek-prek di Al-Johari mah tidak boleh ada handphone kecuali rois murabi dan orang-orang yang ditunjuk. Santri yang umum tidak boleh, kepala asrama boleh gitu, karena kalau ada sakit segala macam menghubungi orang tuanya. Gaul tidak gaul. Naon disebut gaul daya? Akhlakna alus, tetinggalan urusan zaman henteu. Geuning apaleun Pak Jujun apa? Sanu ngapalkeun anak Allah. Ari ilmu nu ngaranna saha? Gusti Allah. Budak mengaji cinta karena ilmu Allah, ku Allah pasti dibuka hikmahna. Matak Allahumma ftah lana hikmataka. Wa ngasur alaina rahmataka min khazain rahmatika. Pan kitu doana ge. Allah
nu mukakeun ilmuna. Batak Pak boga anak 8 nu hiji tukang mabok aing abok cai naon eta ngasaan aing. Tengeunah nu nama AO, AK, vodka, brandy, Chivas Regal, Columbia, whiskey, Jennifer Manson. Menang apalkeun. Si Ece langsung namanya apal sudah. Menang apalkeun. Cicing, ulah-ulah sok gegeran, aya guludu gegeran. Cicing. Nu kadua tukang judi gawena teh di posrona we balak genep aya kene nu sok garapleh eureun tereh pae sia nu gapleh mah sabab gawena silipodaran modar sia nu katilu tukang judi matak tarangna teh botak we tarangna teh ieu mah dibotakan da geus umroh tah ieu mah tarangna ngalegaan we da gawena napakan tarang sabaraha nu kaluar 24 aduh dibalik aing masang 42 edan nu katilu gawena teh gogorokan we siga Michael Jackson kabur ti Garut cocol dicocol belum dihuapkeun dicocol deui samelana gawena teh aduh kabayangnya mun paeh boga anak loba kitu ditanya ceuk malaikat teh tah cenah aya ca anak maneh tah cenah alah alhamdulillah malaikat anak doa boro-boro anak siapa nu bisa ngadoa gawena ge nganukur nyanyi wungkul teu ngaji gawena ge nyangan jukut ke bari nyanyi we tumarima kana takdir tiang widi yan kuring jeung anjeun teu dicalana ampun parah eta geus duk-dukan we hayang dititah ku aing teh nyaho aing isyarat eta teh duk-duk cai ingetan pas nang sing inget ka abi ini teh cicing lila teuing soalna mah kaburu hujan ditahan heula hujan aku Allah itu diburubui we saeutik jadi pasantrenkeun wajujun anakna masantren anak kuring 5 hiji dokter nu kadoa dokter nu hiji nu kahiji geus digontor ngan kuring ngarita paur ningali budak gawena ngalamun digontorna bahaya tarik hayang jadi naon hayang jadi dokter awas jadi dokter ayeuna keur spesialis ayeuna nu kadoa dokter nu katilu digontor pasantren tah eta dongeng budak eta hayang seuri ngadaplok we tilu poe tilu peuting teu daek dahar teu daek minum teu salat teu mandi pokona mah digusur balik deui ke tempat eta ngadaplok demo hayang dilaporkeun ka kuring ngame dibalik ditarik gitu tapi ka bener si ustadna teu kuateun nelepon Pak Kiai putra Pak Kiai begini kumaha jawaban uing sapaehna sebab saya tidak mau gagal lagi seperti kakaknya alhamdulillah enak teu paeh enak keur S2 di UI hampir selesai S2 nya di UI mau langsung S3 nu kaopat kalima masantren di Salafiyah di Haur Kuning dadaekeun balik si bungsu teh tah unggal dijemput teh tah dibawa dijemput ka ditu dititah balik supir teh nggak usah dijemput katanya dede kalau mau pulang mah pulang sendiri mungan balik betaheun alhamdulillah kuring sujud syukur anak aing 2 geus saya kader kenulikeun pasantren gawe di teleponan tara-tara baheula mata anu tilunya anu 2
dokter teh unggal waktu kukuring di telepon. No sababna sabab sieun teu salat. Di mana? Mina lagi di mana? Begitu ada awewe nu kadua mah. Udah salat belum? Pagawean unggal waktu kitu. Nu katilu teu tara di telepon dari pesantren. Komo nu kaopat nu kalima mah tara di telepon sabab dijamin pasti salat da cicingna di pesantren. Tak kitu tak odah. Nining titin imas ai dengekeun ku kabeh eta mae saron sok mae sira mae munah sok mae maneh. Mata kudu syukur pesantren anajat teh kudu syukur. Kumaha caranya syukurina? Eusian asupkeun kuring di Aljohari boleh tetangga setempat masuk ke Aljohari asal kudu ngobong siga santri anu ti luar. Lamun mau ngobong teu bisa. Kainget atuh da mun kuring zaman ngobong baheula nikmat ngobong teh nikmat keur dilongok. Nikmat da mun teu masantren mah teu ngarasa nikmatna dilongok. Teu ngarasa nikmatna ngantri. Da mun zaman kuring mah baheula teu ngarasa nikmatna ngadahan liwat tutung. Ayeuna mah di DPU-keun pan ayeuna mah, tapi ngantri. Teu ngarasa nikmatna beakeun dahareun. Eta teh aya tantanganna di pesantren. Moal karasa, moal diajar mandiri budak anu teu masantren mah. Nu masantren mah ieu mandiri. Mandiri, dia nyuci sendiri, dia mandi sendiri, dia makan sendiri ngantri, dia juga bisa ngatur waktu, kapan waktu tidur, kapan waktu bangun. Wadah di simkuring 3:30 geus hudang. Salat qobliyah subuh, salat sunat subuh. Lain qobliyah, dawuh ba'diyah. Mun dawuh ba'diyah ulah make qobliyah bahasana. Salat sunat subuh, terus salat subuh, geus kitu zikir, geus zikir terus naon? Isyraq, geus isyraq isti'adzah, terus istikharah, salat isti'anah, terus salat duha, karek bubar. Kira-kira anak keuceun teu masantren kitu moal. Moal jam 6 karek hudang, molor keneh we. Da bapana ge sarua 3:30 karek hudang. Ya dengekeun. Lamun maghrib geus dongengna salat ieu urang cokot maghrib. Meme maghrib 3:30 geus asup ka masjid. Salat qobliyah maghrib. Zikir geus salat maghrib, zikir, geus zikir tuluy naon? Terus khataman, geus khataman tuluy naon? Salat ba'diyah, salat awabin, salat taubat. Salat non birrul walidain, terus salat hifzil iman. Coba geus kitu karek salat isya, geus salat isya tuluy zikir, geus zikir salat lain, salat syukri Lailatul Qadar tuluy khotaman, karek bubar, karek ngaji kitab. Ari di imah bakal kitu moal ngaji, tapi kan ke jam 9:30 peuting, 9:30 eureun, jam 10 ngapalkeun, ke jam 10 ngapalkeun di kobong, jam 10 sare hudang 3:30 kitu rutinitasna. Kitu teh pesantren ngaranna. Ayeuna nu jadi nu ti santri, nu tadina santri jadi ketua DPR MPR RI santri. Aya nu jadi anggota dewan, aya nu jadi anggota MPR RI, aya nu jadi bupati, aya nu jadi gubernur. Lainnya sada gubernur Jawa Barat aya gubernur anu tadina santri. Jadi ulah sok nyebutkeun santri teh kumitut. Ulah ka si eta menaon? Bisa nage kuliah jeung kulu hungkul. Bekal naon kana ge? Taulah gitu. Ya dengekeun. Rek nanya ke orang Sukasono. Urang Sukasono boga budak geulis kacida. Trojol aya jalma anu tumpak BMW hayangeun ka anak keceu.
Tapi barang datang ka imah teh timimiti datang jam 8 ngong lohor ngong adan lohor teka masjid, ngong adan asar ngajedog we di imah. Nu kahiji teh trojo, nu kadua tumpak ojek katingali mayar ojek nage sarua hayangeun kana kece eta mah nganyang ti jam 8 dur bedug lohor gancang wudu gancang salat lohor ngong asar beretek ka masjid salat di masjid. Ece rek milih nu mana? Rek milih anu tumpak ojek, rek milih anu tumpak BMW. Jawab sia, nu bener sia, ngawadul sia dosa sia. Rek milih nu tumpak BMW tapi teu salat lohor, teu salat asar, rek milih tumpak ojek. Allah jika nu baduk aing teu percaya aing. Ta ceuli ta ceuli ta. Ta ceuli. Heuceuli cek sairung. Teu percaya aing malah pasti milih nu BMW pasti nage. Bahkan di beja-beja kata tangga calon minantu abdi mah tah nu sok BMW teh ya. Cek tatangana teh saha? Eta calon nu nanyakeun. Waduh, sok sia jujur. Neangan jodoh, neangan pan hartana cek Allah, cek Rasul, teangan agamana fazfar bizatid din taribat yadak. Ayeuna praktekna loba nu neangan hartana, bener teh? Teh nyaho hartana teh meunang nginjam eta teh BMW na teh. Ngerakeun geus BMW ja nyahoun sa RW, BMW na meunang nginjem. Mending santrian najat basing turun tina ojek tapi harga dirina di atas jelema nu naik BMW. Dengekeun di Sukasono aya ustad hiji aya sarjana 10 nu sok dihargaan ustad apa sarjana? Ustad sarjana. Lamun butuh aya tahlil nu dionang sarjana apa ustad? Lamun muludan ngariung apa budak lahir ekahan sarjana apa ustad nu diteang. Jadi hargaan mana sarjana yang ustad? Mata pesantren kan atuh duka. Yo tinggali Jujun Junaidi santri tulen, santri ngedepong jadi dada aing ngalogat pakai kalam anu meledak teh bau make busa teh baheula gening tak guru kuring pandang Syamsuddin guru kuring di SMP di Sanawiyah Ma'arif baheula tanya kuring eleh teh ku SMP Negeri Sukawening baheula teu eleh ayeuna kuring rasaan mah Garut teh dibawa ku uing di TV teh mana ustad di Garut nu kana TV iwal ti Jujun Junaidi lain sombong aing mah nepak dada saeutik eta mah ngawakilan pan kawakilan teh kawakilan santri sanawiyah aliyah telah pernah uing masuk ke sekolah umum sabab nu diajarkan di aliyah an-najat pasti diajarkan di SMA tapi nu diajarkan di SMA cantang tuh diajarkan di an-najat nu diajarkan di an-najat dibalik nu diajarkan di SMA pasti diajarkan di an-najat tapi teu kabeh nu ajarkeun di an-najat diajarkeun di SMA umum. Contoh kudu dicontohkeun wae da urang Sukasono mah jelas palurah cing rek nanya PKN diajarkeun di an-najat biologi diajarkeun di an-najat di SMA diajarkeun fisika di an-najat diajarkeun di SMA diajarkeun Quran hadis bahasa Arab di an-najat diajarkeun di SMA diajarkeun teu tuh kan loba nu henteu batak ngasupkeun sakola di SM di madrasah aliyah an-najat bahagia kudu namalin gengsi sia teh anak saya mah di SMA negeri atuh li bangga cantang tuh anak sia teu berkaya ilmu barokahna di teanganna kaberkahanana lamun cinta kana ilmu agama berkatina ilmu darajat diangkat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat
kabeh atuh Allah kitu Allah ni sakedeung sawerang adus lamun baca Quran mun ayat Quran Allah sing kompak balikan deui yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat ma kunaka warum ma yarshabun tong dialohan eta mah belegug dalil Quran mangkunang ka warung mayar sabun nambet dialohan mangkunang ka warung mayar sabun lunas gitu lain Allah wana kabeh nu dagamkeun kitu Allah 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 bakal ngaluhurkeun derajat jalma iman dengekeun tah iman diheulakeun Allah bakal ngaluhurkeun derajat jalma jeung jalma nu boga ilmu ku pirang-pirang derajat jadi dengekeun ulah mikir cicing di pasantren ke kahareupna ngan ukur boga kulhu jeung kuliah gagabah yang ngomong bisa jadi lulusan di pasantren jadi pengusaha besar rasaan saya teh eleh dah santri mobil rasaan teh eleh ku pejabat aing pasantren gede aing 5 hektar santri loba dosen ongko aing santri aing tulen jelema ngahargaan konangan ti mimiti dalam negeri ka luar negrina tapi kan ka Sydney Australia tapi ka Jepang tapi ka Eropa konangan teh lulusan pasantren lulusan ti mana eta teh ti kastrologi nya Universitas Kastrologi kastrol ngaliwat baheula aing jaba liwat tutung kadang-kadang liwat gigi nginum cai atah maling cengek ti mace om dahar teh jeung uyah cengek liwat sakitu we dahar teh tara nyeri beuteung sakitu nginum ci atah oge berkah ceuk mun ayeuna budak ayeuna nginum ci atah meureun teh mun taber mah kuring mah baheula nginuman cai atah zaman baheula da ikhlas teh niat ngaji berkah we awak teh jag we awak teh tak kitu mata ge hidup santri hidup santri hidup santri santri well santri well santri well dua ta mudah-mudahan hangge maka kepala santrenkeun kabeh pasantren mah di mana we nu penting mah pasantren di dieu mah aya najat tong jauh-jauh nu deukeut we ulah ieu mah kanu jauh henteu kanu deukeut henteu najat teu dieusian kanu jauh embung sudah ieu mah pun anak nu ieu nu bungsu mah ih kamemet ibu ieu mah pajujun ih alim ibu mah dipisahkeun sareng si bungsu mah ih alim waduk sia diciuman didang neng ke di akhirat jadi musuh inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahzaruhum pamajikan maneh anak-anak maneh jadi musuh pikeun maneh hati-hati budak bisa jadi musuh keur kolotna tong di akhirat di dunia ge loba budak jadi musuh keur kolotna ayeuna budak maehan kolotna geus biasa berita na TV geus biasa Nauzubillahi min didoakeun putrana sing saroleh amin ya Allah ya Rabbal nu katilu ieu teh pangajian teh di neraga STQ seleksi tilawatil Quran tingkat kecamatan aduh mun inget kadinya teh inget zaman Breto nostalgia aing kieu ge petot-petot teh juara MTQ kieu teh loba saksina di Garut baheula juara kabupaten kieu teh
baheula MTQ sorana ngajerit baheula mah tuh sorana zaman baheula ayeuna mah geus sesa stroke 2 kali ieu teh sora teh sesa stroke 2 kali geus 2 kali stroke teh 2016 2018 2 kali stroke teh ayeuna mah tak teu narima onangan ieu mah ka dieu we makanya bersyukurlah Mang Ali dan kawan-kawan karena aku datang sabaraha saunang Pak Jujun teu make sabaraha ka dieu mah kan usajen henteu da itu ngahargakeun sorangan disarebut teh Jujun ajengan mahal dimahalkeun ku maranehna aing mah dimahalkeun alhamdulillah kebayang coba sapoe 10 3 4 panggung minimal sapoe 20 juta minimal non sapanggung 20 juta minimal coba kenaon euy eta keur ngitung nah anu ngitung na maneh nu boga duit na aing kariweuh-riweuh ieu mah izin Allah we izin Allah doa ti urang sukasono mudah-mudahan kuring balik ti dieu cager atuh amin ya Allah ya rabbal alamin tah jadi mun inget kana STQ atawa MTQ aya MTQ STQ MTQ mah musabaqah tilawatil Quran ari STQ mah seleksi tilawatil Quran eta mah diseleksi keur MTQ gitu tah STQ urusan ieu urusan kacinta kana Quran dangukeun hadisna ieu masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Quran kamasalil utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Quran kamasalil utrujah perumpamaan mukmin anu sok maca Quran seperti buah utrujah kumaha cirina buah utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun amis bari seungit naon tanu amis bari seungit si mana lagi boleh duren duren tah duren nu kadua wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasali tamroh la rihalaha wa ta'muha thayyibun jalma mumin tapi tara daek maca Quran eta seperti buah tamroh korma tamroh mah tepati seungit tapi amis tah eta nu kadua jalma mumin tara daek maca Quran siga ece cuma ketang ahli Quran ece mah geura urang colok qul huwallahu ahad mangli coba hebat urang dieu mah qul a'udzu birabbin nas luar biasa qul a'udzu birabbil falaq qul ya ayyuhal kafirun qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin nah jadi Allah sia teh cek aing ge beunang tah hadis nu kadua mukmin tara daek maca Quran maneh WA meni unggal detik hayang nit gancang dibuka Quran teu dibuka tah turutan uing lain sombong ieu mah mere contoh kuring ka maca HP tapi kuring boga nakhtim coba download nakhtim. Nah, mah kieu begitu dibuka tuh ayat Quran tuh ayat Quran tinggal tika deketan put bawa kadinya tak buktikeun mana kadieu bisa teu percayaeun ieu ayat Quran tah deketkeun tah kadi tak kasih ibu-ibu tah ayat Quran teh bakti tadarus kuring tah ayat Quran. Jadi memang mau ka WA maca heula ayat Quran ieu dibaca heula inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin karek di pareuman dicokot karek muka WA nah dibuka WA aya WA tuh WA loba WA na WA ieu naon ieu jer Bapak Jujun Junaidi
Wah WA geus loba lah tuh gitu tingali WA. Tapi setiap muka WA mun dipareman ku kuring WA dibuka deui aya deui ayat tuluy tina ayat nu tadi. Jadi maca Quran mata download Nakhtim ngaranna Nakhtim dina Play Store coba download Nakhtim taina nu dareget baru sok Nakhtim. Jadi maneh tadarus Quran ulah kaasup ka jelema nu kadua jalma mukmin tara daek maca Quran siga buah korma. Gancangan anu katilu wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran kamasalin raihana rihuha thayyibun wa ta'muha murun. Jalma munafik daek maca Quran saperti buah raihana seungit-seungit nama ngan pahit rasana. Naon tah? Seungit tapi pahit naon? Naon tah seungit tapi pahit apal teu? Batra wali make parfum. Saya setting atunya pertikeunana. Naon batra wali make seungit tapi diasaan tah eta teh si bakitu jalma munafik sok maca Quran tah eta. Nu kaopat wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran kamasalil hanzalah lari halaha wa ta'muha murrun. Jalma munafik tara daek baca Quran keur mah munafik tara daek baca Quran siga buah hanzalah kumaha cirina cek Nabi nya pahit nya meledak bau. Naon tah? Teh muning cek si Ece teh muning Ece geus ngasaan gitu teh muning. Jaba bau, jaba pahit, cangkudu mah teu pahit. Pokokna mah aya buah tapi pahit, jaba bau. Eta teh ciri jelema munafik tara daek maca Quran. Urang mah kudu jadi jalma mukmin daek maca Quran. Peperiheun miluan STQ mah atuh sorana alus siga ajengan nu biasa. Biasa nu ngaji mah li. Ajengan Khairuddin. Bisa siga ajengan Khairuddin atuh alus sorana. Atuh ieu mah macam-macam murotal atau nu alus gitu tah nu fasih anu fasihat ulah ieu mah jadi imam siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam teh nama pilihan nu alus aqra'uhum linnas. Syarat imam teh numpang alusna bacaan Qur'anna pang alusna lain pang kolotna kolot goreng maca Qur'anna di tukang. Budak gurab budak ngora alus maca Qur'anna di hareup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Geunaheun masing sesa setruk oge kabayang kersan setruk geunaheun mengen cering surat teh cacak-cacak sesa aya keneh gitu tah dialusan bacaan teh sing alus bae baca Quran kuliah jeung kulu ge teh jadi masalah dan jadi imam mah ieu teu kudu kena-kena apal Quran wah maca Quran panjang tinggal imam aya kolot cangkeuleun sia teh ulah gagayaan wah tapi ka aya jeger kapok ka masjid kumaha caritana kuninina kita salat subuh ka masjid imamna balaga manya al-baqarah dijadikeun 2 rakaat. Oh jawab Baqarah gaya hayang disebut pangbisana maca Quran beleguk teh nya di tukang tah
mamu mai aki-aki aya naon ku aing di bejan lain eta sia teh da sia ge cantang tu ikhlas maca Quran panjang teh buating sia teh hayang kapuji tah maca Quran panjang teh hayang disebut ku jelema maneh hafiz Quran aing mah paduli diserang oge sok aing mah cangkemos ku aing karunya tungtung lain husu ngan ngalengut teh di tukang teh ngalengut hampir teu ngagubrag oge eta si Jeger ge karunya tah isukna masih Jeger rek salat nanya heula ka imam mam kade sakedeung ai kamari bapak imam maca surat naon subuh kamari Al-Baqarah naon hartina sapi bikang oh meni panjangnya ada ayeuna bade maca surat naon Al-Fil naon hartina gajah mau jadi sholat tapi kabur nah sama jadi sholat Al-Baqarah wae cenah sapi panjang komo surat gajah kan ningali jelema bodoh mah kitu teu bener teh resep teu mun anak ece miluan STQ bangga teu anak ece miluan peserta seleksi tilawatil Quran pasantren ke sina ngaji Al-Quran si Jujun baheula sagala digarap Quran digarap milu kalimbangan ngaji gitu si Jujun mah baheula pangwanianana di limbangan santri jig tanyakeun aya Kang Herman Gojali nu mantong ngajar mujawadna teh maca Quran na teh qiraat teh mujawadna teh siapa yang mau nyoba ngacung aing mah ngahaja ngacung teh teu bisa tapi lamun teu bisa kadengeun ku sorangan kadenge di pabatahan beda jeung kabeh brong 600 kabeh atuh nu teu bisa ge kabawa bisa we sia mah teh kitu sanrek nyoba ngacung padahal teu bisa tapi hayang katingali palebah mana salahna supaya ku guru dibenerkeun kitu atuh gitu masantren baheula kalimbangan hayang ngaji dobit masantren kamu alimuin gitu hayang nyaho dobit hayang nyaho alif lam teh sabaraha hiji da rupa-rupa alif lam teh da bahasa Arab mah beda jeung bahasa Sunda boro-boro ngarep robah huruf robah baris salah hartina beda hartina doroba geus neungeul subjek duriba diteungeul objek beda gitu lain syakartum saja manu syukur lain sakartum saja manu mabok kata kade sing bener sing netes ustad ai maca Quran teh wa iz ta'azzana rabbukum la il syakartum la zidannakum gitu ngomong teh ulah asa-asa wa lain sakartum la zidannakum la azi la il syakartum gitu tak kitu ai ngaji teh ngaji nyaho al fitnah tu asyadu minal qat fitnah teh lebih kejam tibatan pembunuhan pataulah sok mitnah maneh kaing maling senal lebih kejam patan pembunuhan manya mitnah maling senal lebih kejam patan pembunuhan datang ngaji padahal al fitnah tu dirinya mah kekafiran sabab aya sahabat nanya ka Rasul ya Rasul ya teh bade perang Badar teh bulan puasa kumaha urang ngabunuh jelema keur puasa kumaha datang surat eta al fitnatu asyaddu minal qats ayat eta datang kakafiran mah leuwih asyaddu minal qats daripada pembunuhan bunuh we kafir mah teh naon kitu teh jadi lain mitnah maling senal teh eta teh meunang ngaji teh pamatak pasantrenkeun budak teh cina jadi santri memiluan STQ memiluan MTQ insyaallah muludan ongko STQ jaba masantren ongko jadi santri lengkap PKB insyaallah anak anjeun bakal jadi anak-anak anu saroleh insyaallah mudah-mudahan sing sarolehah bapak-bapak sing soleh sing bisa nurunkeun anak-anak anu soleh solehah geus geula teuing aing ngaji kudu mah sajam pud sabaraha menit pud eta tingali di dinyana si teh naon
di Pareman. Sajam 20 menit aduh lila teuing aing kuduna sajam meureun. Sajam 20 menit lila teuing aing. Da amplop mah geus dirapet ieu. Tapi memeh ini memeh eta coba sarodakoh heula, biasakeun ngaji teh sodakoh cicing sia. Urang sholawat, sodakoh, mimitian lah ti dieu. Mana. Kieu dalilna ye dalilna kieu. Manja abil hasanat cicing heula. Ningalila ka dieu. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Jama nu ngadatangkeun hiji kahadean bakal diganti 10 kahadean. Hayang beunghar sodakoh. Hayang beunghar, hayang panjang umur sodakoh. Cicing heula aing keur ngomong sia teh. 10 cokot hiji sabaraha? Sain, make ayat tu tadi rumusna 18. Napa jujun bet kitu? Panu hiji digantian 10. Jadi 8 10 cokot 2 28 atau on. Pan 2 jadi digantian 10 jadi 20, sesa 8 jadi 20. Tuluykeun sia awas mun salah deui. 10 cokot 3 37 atuh 38 pan cokot 3 30 tuh tuluykeun 10 cokot 4 40 bener pinter Pak Lurah. Jadi tadi mah can pati ngarti tuluykeun ieu rumus Quran nu tadi manja bil hasanati falahu asyru amsalihha 10 cokot 5 55 10 cokot genep 10 op 10 cokot 7 tilu 10 cokot 8 2 10 cokot 8 hiji 10 cokot 10 100. Jadi makin loba ngaluarkeun sedekah makin loba gantina nu bakal dibikeun ku Allah. Matak nyokot duitna nu gede sia teh tong nu leutik. Ya aing mah ayana dina saku teu moal dompet. Dibikeun kabeh ku aing kade ya. Ya kade. Ya cokot dah sok kadinya. Sok bari selawat. Ya. Lain keur kuring keur pembangunan nu aya di masjid pesantren An-Najah sok nu gede tong nu leutik sia teh gerakeun tong 2000 era sia teh era sia teh engko hayang beunghar sia mah tapi kopet jurig ah nu gede ayo selawat